Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Walabna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana. Ternyata fawajadna kaula duha, kula manggihan di salat duha. Ternyata lamun urang sering salat duha sekali, dua kali, tilu kali, poe, sepoe, dua poe terus we. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sanggeus salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dibere ngeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balqi. Ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani Masya Allah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos kararati nama geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub. Embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua, talabna bi'al kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail, salat tengah peuting tahajud. Begitu sholat tahajud Allah aku loba-loba jang orang raja bangun 2 rakaat bae, 4 besi gering 2 bae 2 daripada ke gering dibawa ke mantri kunani saya mabok tahajud 2 bae. Sholli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala Allah. Syaratna sareh heula, syaratna sareh heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat. Witir geus cenah kiai, ibadah mah biasa, salat hajat. Salat hajat ge geus cenah kiai, salat tasbih ngomong doang geus ya. Keur dongeng doang, keur dongeng. Geus di mana? Nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah, mun can sare salat mun geus sare tahajud. Sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah, ketika diasupkan ke jero kubur, Masya Allah cak batur iya kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basurudin nanya ke malaikat kok iya cang amat. Oh iya tahajud. Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek nyana nanya ke malaikat cina caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cina ieu penting teh ya wal penting tahajud tahajud teh karena Allah apa karena karung. Nah kajahoan kan aya kerna-kerlaan lillahi ta'ala. Masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt, lamun 4 rakaat tadi 5 watt, kuari 10 watt, lamun kuari gedep rakaat, wah 20 watt. Masya Allah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt. Waduh caang di jero kubur teh. Kapanggih ku kisah Kikil Bakli fawajadna fi sholatil lail, caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat be. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang teh tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud ai subuh koboan. Usolli fardhu subuh koboan. Ieu teh beres padi. Aya jelema nu kos kieu nya. Nah ieu
Syakikil balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb. Talabna su'ala munkari wa nakir. Kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir. Tingali ku kaula pagawean. Ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb. Lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nya mah tamat Quran teh beurang satamatan peuting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin. Allahu akbar. Rakaat awal ti alif lam mim datang ke surat kahfi. Rakaat kedua ti surat kahfi datang ke qul a'udzu birabbin nas. Masyaallah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata. Eta si kumaha ngukur nanya heuh kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam bae nu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah sajuz teh ya 5 naon gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jameun 15 naon nu bener sih hitung coba bener kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh beurang eueuh peuting eueuh jam ngancelok ka alam eta seperti kos gitu aya kene ku ari ge nu seperti gitu teh aya kene oh kiamat lamun nu kos gitu anu kos kumaha cenah kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mantak jangan mah gilir ge teh kudu naik mobil atuh jangan mah nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot blon teh jelema nu kos kitunya tah ieu horeganan maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil balki ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran aya jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho ada bebeja ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cekeun ieu kukula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampekeun ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa kula hafizul Quran cilaka sia lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna waktu langsung bae nyana balik ka mana alar deui Quran oh dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang merenganan satahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan mah kaditu ka wakaf digali masyaallah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan belah dieu eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta hafizul Quran nu poho
disiksa. Ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa, nu beleger loba jasa. Ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh, ikhlas waktu ibadahna. Ngus lain saeutik ka makos kitu mah loba. Aya jelema kiai, beledegan kiai. Wah, hebat jasa. Begitu maot bau mayitna ge. Lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru Abah, guru urang sararea. Nuanieun kan mandiat nungguan Abah. Begitu Abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa. Masya Allah seungit. Aya kiai, tilu kiai nu ngundang kula. Encan di pandian bau. Encan di pandian geus bau. Kula nanya, ieu pagaweana salian nyai naon sih? Orenganan ngeridit-ngeriditkeun. Ngeridit-ngeridit. Atau pan ieu mah nya ngriditkeun, nya ngridit atuh geus. Atuh geus ka apa ieu mah? Geus pokona. Teu bisa kuku bae teh mah jero. Teu tanggung jawab geus pokona. Seperti eta. Ya Allah, ya Rabb. Lamun guru kula di Garut, geus hese nyaritakeunana seungit we. Jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian, memeh maot hayang di wuduan. Kukula di isangan, di pandian, di wuduan, terus dibaringkeun bebeja ka kula. Lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener aya nu assalamualaikum kadenge. Kula di luhur kasur nyana nu ngajawab salam bisa nyaho kitu. Untuk lila maot lah ngeunaheun ningali seungit. Sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau. Tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal pae urang siai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu kudu caritakeun dia kuarina ge geus kaambe can maot geus kaambe atuh kumaha mantak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula. Orang ada lain paeh jelemana paeh etana lah pokoknya mah gitu. Dicak pamajikan geus mangfaatna aja. Tah nomor kahiji, nomor kadua mantak maca Quran kade. Ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon bisa kuari. Bisana cenah kulhu Quran keneh geus baca kulhu saloba-lobana. Ulah kurang ti 200.000. Jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka. Deuk kumaha coba? Cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Teu make batu hiji. Qul huwallahu ahad 200.000 200 batu. Bisa pakai ngabangun imah eta. Tah. Hiji nomor kahiji geus nomor kadua, nomor katilu. Hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarkat dzunub nomor kadua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum wasodaqoh kapanggih di puasa jeung sodaqoh. Ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nu sok puasa doa 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok. Nah, itu lain puasa do kos gitu, puasa karena Allah. Ayo santri 7 penting puasa bae. Beh, bukan lagi cabai rawit. Beh, pohara jasa. Siek puasa naon sih hebat amat. Puasa mazan sarwiti aing goblok ceuk. Sarwiti ditanya nyiduhan ka aing. Ayo poterkeun ku aing sia tasbih. Ya Allah, atuh lain puasa kos gitu lain. Ya, sarwiti mah teu kudu puasaan ku aing mah. Bawakan mobil beat motor dah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat
Masya Allah. Tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae. Tapi begitu diputarkan Izqala Yusuf, Masya Allah. Mana Kang Pendi? Emang enak. Ya aduh, abdi rindu. Mana Kang Pendi mana? Jangan keluar pede teh. Horenganan make bata beger bae. Sia ngaganggu aing bae. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Kabeh urang bakal ngajembat. Justru ngajembat teh orang ayeuna. Urang kuari keur aya dina jembatan Shiratal Mustaqim. Kuari ngajembatna. Anu kuari sering sedekah. Nu kuari sering puasa. Eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Masya Allah. Aya anu sakilat kos kilat datang ke surga. Aya anu kos manuk plek langsung datang. Aya anu kos kuda sak datang ke surga. Aya anu lumpat plek. Aya anu lempang, aya anu ngesot tapi tetep bae datang. Aya anu kakara ke salengka doa leka gejebur. Iya. Jalan ke gejebur bae. Bagus tadi awal. Aduh, kadean ada kumaha tuh. Sedekah. Masya Allah, can nyorang kulang ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat. Di saya, hiji penny jajan orang. Malah mah zakat batur dicokotan. Aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah, mawat tiis. Di jero kuburna kan ditanya. Begitu ditanya maca Quran osok, ieu tiis daun ieu tiis. Tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah, hanjakal teu AC cekna teh. Aduh, ya kieu mah. Aya kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah, alhamdulillah, cek tiis kan. Sedekah ieu. Dak jelema ya Allah ya Rabb. Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari. Yah tah bere tah. Tuh, aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere. Tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim na babari. Datang Haji Pendi. Haji kula ti kamari cang dahar. Saha? Ye, tu lain dahar sia. Teu kuat coba. Lain dibere di aya deui ka dieu aing dinasehatan ku aing ye. Ye, aing jelema hirup mah. Ya sing hadis ya. Datang ke situ dahar berarti kan kudu usaha. Jelema kan keur lapar dibere nasehat. Lapar mah bere sangu lain nasehat. Nya geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing. Aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing. Masya Allah. Jelema butuh dahar, bere dahar nasehatna. Jelema butuh ilmu, bere ilmu nasehatna. Jelema hayang kawin, bere awewe nasehatna. Nah, ieu aya jahe, kemudian hayang kawin, bere lalaki. Eta ngaranna nasehat. Siap. Siap. Hayang. Atuh saan hayangkeun awewe kemudian nyana. Pamajikan geus ngusir. Tah ieu nasehat teh lain ceramah. Nu asli mah kumaha kebutuhan. Masya Allah karim. Nah iya kubur sirat kapanggih ku kisah kikil barhi. Ternyata dua hiji puasa nomor kedua sedekah. Sebab eta adalah sarana pamereti Allah jang nyalamatkeun urang. Ketika urang jadi jelema sugih, kiai mah meureun zikir penting teh, kiai mah maca Quran, santri mah meureunanan sholawatan. Aing mah sakieu ayana lah aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah, petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana nu butuh. Ya Allah, pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang Haji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat. Sok kira saha anu siap karo Mang Haji Panderi. Tuh, panjang mah tuh. Atuh masyarakat geus beres
beres gabe aya kene kurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu mah haji kadegan duitna basah tokoh masyarakat kos kitu nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon batur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus da ieu si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat ka tilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa orang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya urang ka malaikat teh titisan kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa aya tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi geunaheun jasa sedekah kelancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadeupa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas par engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amalna masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we sakieu sia ngayakeun rokok di akhirat pabrik lagi sareueuh emang enon tenang batur kapanasan ku iman teh cak sapanas dan teh tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balkhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tah mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai ge resep jasa kana dunia waharat nah ieu terakhir supaya direnungkeun ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan jeung ditolak tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngaleungit-ngaleungitkeun resepna nu hese ge masyaallah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ye ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala urang menuju ke akhirat supaya urang kabehan terbuka hate urang dunia mah sapira dunia nu jadi presiden paeh nu jadi gubernur mah sarua jadi polisi modar jadi masyarakat koit sarua kabeh kiai ge paeh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang masih kene terkurung ka suasana Idul Adha lebaran kurban nu alhamdulillah di Indonesia mas ragam Rabu sebab malam minggu teu hasil ru'yat dipaksakeun dia moal bisa
jatuh pada hari Senin, Senin Selasa Rebo, ngahenen karena saja rokok. Maksudnya lebaran Rebo, si masuk kaju macem-macem. Geus atuh lebaran Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu masih keneh tasyrik. Lamun urang ngajujut tina masalah kurban, kitab inti nama tina Al-Quranul Karim urang nempos sejarah baheula teh aya hiji nabi anu istimewa ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala. Lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna Raja Namrud, di mana teu nurut ka raja paehan bui Masya Allah kan. Namrud mah sarua jeung Firaun. Mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Firaun. Lah orang maningan cara Haji Jaya baik gitu tah. Maksudnya mencitan jelema bae gitu. Kangjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah. Sanggeus dakwah eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan, tetapi ngaran-ngaran raja atuh wadi jalan buluh Ibrahim paehan cek para penggawana maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakeun ngagedurkeun seuneu nu luar biasa nu mawaan kayuna himar teh ngaranna begal teh himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae lantaran boga salah mawaan kayu jang meuleum kakasih Allah. Dak sorananya nama kosu cerik mun urang ngadenge ye ge ye Amir mun hees okos himarnya na aya meureun sarupa umahnya ya 12 lah. Himar terek jaritakeun lawan ieu barek jaritakeun kasimpulanna mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleuh. Masya Allah karim lantaran seuneu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleman dibeuleumna Kangjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring cek urang Bandung mah ketepel cek urang Cilongok mah jepretan ya pada bae jonkin rene gewe ya pada jepretan lah dijepretkeun cet blek kana seuneu sakitu ngagedurna dikhitab ku Gusti Allah ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei seuneu awas ya cek Gusti Allah sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing lamun ngerasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran sia tina ngaran seuneu. Masya Allah jadi naon atuh cak seuneu aing ieu kuli barda tiis meneh wassalaman awas jadikeun kasalamatan. Eta Kangjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana Masya Allah tiis dan luar biasa. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyekelan sana tiis awat cenah Masya Allah
langsung kanjing Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alabatan di aser sare kuari ge lamun anu HS ieu kateulihan Nabi Ibrahim ge kuari Nabi Ibrahim Masya Allah kari di samping sare tatangkalan jara radi nungaran anggur nungaran apel nungaran jeruk berbagai-bagai bubuahan Masya Allah kanjing Nabi Ibrahim hudang kaget ieu baja apel ieu baja jeruk tuh kanjing Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seureu bubuahan loba di Imah Haji Pendi mah urut loba di hes di barang hes eueuh komo tatarina Allah atuh Allah bae geus nah ieu ge khawarikul adat teh termasuk min jumlati belah kencai mah ya kanjing Nabi Ibrahim istimewa Masya Allah dan bantak kuari sok diwirid ku urang Cisoka kaki Wahab gamenta coba ge Ki Ato Ki Nurjaya pernah kukula dibere wirid ji wirid ku Ki Nurjaya langsung nyekal seuneu tutung udah jalakeun ka kula ngawirid aja teh khusyuk Masya Allah Haji Pendi dibere deui ku kula beuh kuari ge buukna putih keneh eta teh urut ka beulem tadina beureum bari putih bahkan mun dibuka calanana putih jerona gitu sakudur awak putih kabeh tanda geus tereh ka ditu nah geus kesimpulanna nama kanjeng Nabi Ibrahim salamet kanjeng Nabi Ibrahim dibeulem di mana cenah kieu tempatna Turki besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran kanjeng Nabi Ibrahim yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu kuari nyencelengan sapoena 100 perak kadituna 50 juta sabar tahun enta sih kaburu parae di Turki Masya Allah karim kanjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka kanjeng Nabi Ibrahim hai Ibrahim anjeun berangkat ke Syria Syam kanjeng Nabi Ibrahim berangkat tanpa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Syria ke Syam tidinya kanjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung berangkatlah kanjeng Nabi Ibrahim munajat diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim wa qala inni zahibun ila rabbi cek kanjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem inni zahibun ila rabbi sayahdin diwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah nu bakal dibere ku Gusti Allah naon nu dipenta ku kanjeng Nabi Ibrahim kanjeng Nabi Ibrahim teu loba pamenta rabbi habni minas sholihin Gusti di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti umat abdi nyuhunkeun dihampura jang kelanjutan agama Gusti abdi teh nyuhunkeun putra lantaran abdi can dipasihan putra Gusti pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna ai sakadar jang tukang nonton TV maulah Gusti jang kadar sakadar WH-an WH data tuntung nama ulah Gusti jang sakadar mangun cimplong mah teu hayang abdi teh Gusti abdi mah hayang minas sholihin abdi mah hayang dipasihan putra anu saleh Masya Allah ibu bapak penta ka Gusti Allah jang perjuangan agama selanjutnya
pondok pasantren teh kuari teh makin tenggelam dina ayana kiaina teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama teh ngembangkeun agama, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara, nu nagarana lain bentuk syariat nagarana negara jurig di Indonesia. Canu mimilu hati jadi jurig. Mandek kiai nu mimilu di negara kiai caksia sama aing mah toser doang. Ai polisi mah emang tiba heula jadi juri jangan mah. TNI jadi juri mah emang juri negara jangan mah. Atuh kunaon kiai haju ka babawa. Masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acak. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai, asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai eueuh sama sakali. Jeung henteu maksud dararawah di dinya teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, undek coba-coba kuari jadi DPR, delekeun larang sadan. Kiai baheula nu asup ka Golkar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Atuh Kinurjaya bage geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinurjaya ieu naon? Cau tolol. Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau. Hei, kiai, cau. Nah, barang kukurang geus diservis, wari bisa nyana cau horeng. Nah, ieu Ki Subandi geus diservis we. Cau. Ki Wahab mah wari ge cadel kene lau nya mah. Eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan negara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi, Masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung. Istrina Siti Hajar ngandung, Masya Allah, borosote seorang anak lalaki. Kasep nauh tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleut ti dia ya. Ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon kana? Solear kabeh. Komo ieu raja solear ieu mah. Nu kasep. Ngan pada ubuntutan doang. Atuh tinggal kurang dijieunkeun bae ku hari. Nu kasep. Ya Allah ya Rabb. Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayat ku tatangga eueuh nu nyebutkeun teu kasep. Imimiti tarangna, halisna, irungna geus kabentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep. Arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Kasep teh lalaga. Kasep. Begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail, naik 10, naik 11, 12, 13, Masya Allah geus menghampiri balik. Luar biasa kasepna. Loba awewe anu panasaran hayang nilai Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna.
eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah seubeuh bae urang lamun kuari seubeuh neuleuh beungeut haji pendek lapar bae lapar malah keluar peureup Masya Allah bedana Kangjeng Nabi Ismail nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an ya Allah ya Rabb dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah dibere pangbubungah ya Allah bi ghulamin halim dibere anak nu ngaran Ismail halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa disebut aris sabar mah loba tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa istimewa bunga nu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa ewewe pibendueun indung bapa resep ningali anak jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna dina salian ti capetang cerdasna dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah Masya Allah du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa Masya Allah kan lamun urang boga anak kos kitu ngeunah ieu mapan anak dihudangkeun isuk-isuk waes dah lain hese deui cak urang Jogja waes geus leuwih ti hese tah berarti tah dina hudangna Masya Allah teu daek mandi pugu ngising di calana geus teu daek ngisang-ngisang acan ceurik indung bapana lamun henteu make pangitik atuh hese teh budak deres di Cilongok mah budak letik di Cisoka mah di Cisoka geus gede ge teu daek mandi tolol geus tolol aki-aki ge teu daek mandi keneh bae ieu bedana Cilongok jeung Cisoka teh seperti kitu tah di Cilongok mah isuk-isuk dareek budak mandi sanajan cerik-cerik ge di Cisoka mah kolot teu daek mandi Masya Allah nu mantak ambeuna ge rada lain deui ya sana nah barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim diberi impian ku Gusti Allah impianana model impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancat titah mencit anak sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe nu ngaran munding 300 munding onta 100 onta lain dina bulan haji bae ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang 300 jamus munding 100 onta ya Allah ya Rabb datang ke masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe nu resep onta daging onta nu resep munding daging munding kabeh ngarasaan datang ke malaikat kageteun malaikat Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging beak kabeh ku kiai lain di dieu di Blaraja lain Masya Allah tak kiai teh daekeun ngabagi loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai ya Allah eta urang Blaraja KTP-na mah urang Cisoka aya kemodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah nu ieu mah ulah waka
dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeung ku nyana masyarakat banu menta ya Allah dibere saparapat on dibere saparapat on aju ku nyana ditusukan digarang ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang tungtungna makan didoakeun ku nyana teh ku galedeg teh kiato Ki Amir teh eta tega bagi blon Masya Allah kan komo tukang mencit kulit dibawa kunyana hulu dibawa kunyana ceker dibawa kunyana jeroan dibawa kunyana hei ieu kumaha lalakona Masya Allah talancuh nage talancuh dibawa ya Allah ya Rob ya Allah ya Rob Gusti Allah eta anak buah Ki Nurjaya kunaon jadi kos kitu orang dititah kunyana Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar kumaneh ta 1000 dalahar ta kumaneh 300 man munding ta dalahar kumaneh onta ya Allah ya Rabb masyarakat mika cinta luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana mabebereanana nu pohara eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah Palestina Suriah Mekah Suriah lantaran Suriah teh pusat perpasaran pusat pasar di mana bae nyieun kam-kam nyieun pos-pos jang pedagang-pedagang jang musafir-musafir nu liwat setiap liwat kadinya kudu disuguhan ya Allah ya Rabb beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Ibrahim aya anjeun popoharaan teh ieu sedekah mani ribuan hewan disodakohkeun henteu nyaah cek Kangjeng Nabi Ibrahim ieu hewan milik Allah lain milik kula kula teu ngarasa ngapi milik diri kula anu Allah dunia langit jeung bumi katut eusina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan andai kata kaula boga anak kula mun diinstruksikan kita dipencit ku kula mah demi nurutna ka Gusti Allah Masya Allah kan iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa falamma balagu ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapakna bisa ngabantuan tatanggana bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah inni ra'aitu fil manam abah tadi peuting ngimpi naon abah anni azbahuka abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail fanzur madza taro coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh tah titah mencit anjeun teh kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail faqala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin cek Kangjeng Nabi Ismail abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah if'al ma tu'mar laksanakeun perintah Gusti Allah Gusti Allah nitah mencit abdi ya Allah ya Rabb pokona mas satajiduni abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin abdi persilahkeun ku abah pencit di mana instruksi Allah
urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju ti tadi peunceut ambo-ambo berendanan Gusti ieu banyak kudu bencit anak maningan Haji Pendi peunceut daripada bencit anak mah janjana manggil manfaat Gusti. Ya Allah ya Rabb, coba eta datang kacak tetangga eta bae cenah Gusti. Ya mantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan geus dohokeun. Nu mantak geus dohokeun atuh geus mangpaatna. Tuh. Pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim dibaca ku urang. Faqala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kula mah lamun maca ayat eta ngahan bekos ku bode etek. Sekula teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot. Masyaallah. Kangjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah. Urang majol anak masyaallah geus mamawa kampak ya bah. Bah, kampak leutik ya bah. Emang jang naon? Tarang abah ya. Maksudna naon sia? Belikeun motor bah. Lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah. Sial teh urang Cisoka boga goblok. Pohon Cisoka. Siana naonan cak aban. He, pan kula dipegahan besina ge ku abah. Memeh ka batur ka abah heula. Goblok ibu dah. Iya bahaya. Seminggu motor eueuh awas. Mun teu kaca tarang. Nu kadua adina geus mau martil gede be mak. Awas ya mah ieu. Naon sia? Naon? Lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji. Sial boga anak kararia amat. Sia ieu nanaonan bisa nanaonan pokona mah kieu bae geus pokona mah kakak dibelikeun kula henteu awas. Masyaallah imah hareudang imah hareudang ngobrol bae bapana jeung pamajikanna anak urang jadi karari bogan sia si pasantrenkeun modern cakaing ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling kira gaji. Ya gara-gara di pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah makaning tah tu pasantren modern acan nya nama asan mah sakola hasil sakola mah kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejem tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan deuh jahat sama kos kitu mah deuh itu jadi polisi atuh polisi ge modal priwit doang jerona mah atuh sarua mah anak urang deres keneh sakieu mah yeuh. Oh nu bener tungtungna. Oh nu bener. Boga anak teh masyaallah. Masyaallah. Nah, pasantren ke. Coba tanya daekeun teh pasantren. Pasantren salap. Pasantren salap Pak. Nya nama paling ge nyicingkeun tilu mama marti. Paling ge nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana? Coba tanya hayang naon? Sambar janji ieu balik pasantren ngomong-ngomong hayang naon? Umur sabaraha mah umur pasti nanyakeun umur emang emak tilok ngitung ieu kula ieu nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah paling ge kos kitu doang ulah leuwih ti 30 mak waduh bibit kolot dia ka ditu mah tah eta palingnya sakitu santri salap bang demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunnan si anak teh si anak kan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mak kula kan geus basantren ye di dieu tigan mah ye di dieu sanusi ye di dieu umul barohin mak pinuh ku katauhidan mak mama tugasna ngawinkeun kadituna urusan kula masyaallah mak Allah luar biasa atuh geus pokona mangke ge hese-hese teuing mah balik deui ka emma mah
santri paling sakit tenang mah pokoknya kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah. Aing ngadengesnya mah gede hate. Tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat anu torekat anu hakikat kudu bisa tengah hakikat mah. Bah budak. Nu budak kudu dikubur ya. Ya Allah ya Rabb. Tenang mah tenang. Kula geus diaji kabeh ku kula. Pokona mama ngawinkeun ka dituna. Pokona tanggung jawab kula mah. Aya tauhidan di hidup kudu jasa mah. Teu kan ngeunaheun ai make salaf mah. Masyaallah. Segala rupa serahkeun ka Allah. Lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat, ya Rasulullah, abdi teh hayang sugih, sanupang sugihna Allah penta kanupang sugihna. Abdi hayang gagah, sanupang gagahna Allah penta kanupang gagahna. Abdi mah hayang kuat, nupang kuatna saha? Gusti Allah penta kanupang kuatna. Hayang naon? Penta ka Gusti Allah. Kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon. Urang Cisoka mah minta kamu monon atuh. Sagada ka Gunung Kawi segala macam-macam minimal minta tulisan kaki Nurjaya pugunya lagi susah. Suka Gusti Allah. Adi susah Allah. Minta ka Gusti Allah sugi nu minta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu anu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah. Nu minta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaula ilmu anjeun ilmuwan mun eueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah. Urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaula ilmu anjeun la ilmalak eueuh ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia. Pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul. Pencabutan ilmu teh ke hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun. Nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat. Aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu. Aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu. Belah dituna engke bakal paroho. Kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti Kolam Muhammadun datang ka Anggris dibere ku aing Mir 5 juta ya aing mau 5 juta. Ayo coba ti Kolam datang ka tetek ceuli datang ka bisa. Pasti pohoan. Ki Nurjaya ti Kolam Muhammadun datang ka bab ibtida poho. Tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah. Dicarabut sebab naon? Nu ieu nyandung bae. Nu ieu mencitan kebo bae. Atuh geus beres. Dicabut. Tah itulah para jamaah luruskeun ka Allah. Ulah diaku ilmu teh kurang no Allah. Gunakeun sesuai jeung perintah Allah insyaallah. Batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame. Ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah. Istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan. Nu mantak urang datang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ke Subandi embung kula barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam. Diundang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abuya Ardani. Emang kumaha kitu Kiai? Abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abuya Ardani. Kula eta amun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha Abah? Kori nya nama bisa. Ceramah nya nama bisa. Mamaca nya nama mamaca tuh nya nama kikieuan bae asakannya bae tolol meureunana. Mamaca kudu berobani nya nama bisa. Masya Allah sagala bisa tak di Ardani mah. Di samping eta tamarhaba nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka Rajeg eta teh meunang ngadidik Abuya Ardani istimewa
Tanu mantak berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah. Ieu mah kula mah lain undangan ki Subandi ja. Lain kula mah undangan Abu Yardan. Ngan wasilahnya ana sih. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui. Ialah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail salam titah dipencit nurut. Mudah-mudahan urang dibere anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail. Mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna. Mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna. Mudah-mudahan urang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana. Amin ya rabbal alamin. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar. Neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah. Ieu anak pandian nu rapi. Geus dipandian pakaian baju nupang bagusna. Sisiran anu rapi minyakan. Cek Siti Hajar dek ka mana emang? Dek dibawa ke tempat makan-makan. Insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian, geus dipandian di pakaian baju nu rapih bagus, disisiran, diminyakan. Serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang. Dina hate ibuna pan dek makan-makan si mau belati. Pan mawa tambang tapi teu nanya. Geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar. Datanglah Kamina. Begitu datang Kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah mencit anjeun teh wahai Ismail. Cek Kangjeng Nabi Ismail, di mana Allah ngainstruksikeun? Siap. Kula dipencit. Masyaallah kan. Ngan abdi wasiat cek Kangjeng Nabi Ismail ka abah. Di mana-mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih. Jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun. Pikir ku urang. Nomor kedua abdi wasiat. Di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi. Coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik. Abah ulah neuleuh merenyi abdi. Abah mah abah bae kena tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah, wayahna jubah abah kudu disingsatkeun. Maksudna abe getih abdi ulah aya nu nempel selain katana besi kurang ganjaran abdi ku sebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi, ibu Hajar. Bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka Zat nu maha ngahampura, maha deudeuh, maha nyaah, maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi. Bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi, besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi, besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar. Supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail, yeuh bajuna. Ai Ismailna ka mana? Dititipkeun ka Zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha? Bejakeun dipencit ieu bajuna. Masyaallah kari. Nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah
besi ke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencet ulah supaya ngomong kitu. Masya Allah karim. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail, Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapak. Mangga bapak abdi besi rek dipencit. Begitu ditalian Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim, jol ke iblis. Cek iblis, wahai Ibrahim, aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh. Atuh kunaon maneh ieu mencit anak? Ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah. Selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh. Cak iblis ieu bagus moal bisa cenah teh mah. Moal bisa dirobah ieu. Sia, emang aing teu nyaho. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia. Aing nyaho ka dia. Dia teh lain manusia. Dia tolol bae dia mah. Asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkas heula hari teh meureun. Nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel. Begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar joder timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta. Allah bocos aduh cak iblis teh aing nasib aing kos kieu cak kitu lah mal mundur aing mah kajian ku kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ge bari nasbeh Allah 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 bel nginaheun da lamun nyaba ka hiji awewe-awewena bari nyekelan tasbih tiis hate Allah 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 ya malain Assalamualaikum Waalaikumsalam ibu aya di mana tuh keur nonton TV Masya Allah. Malah aya di Cisoga balik di Panggang. Allah Allah Allah. Nah, cek iblis. Assalamualaikum. Salam. Ieu hajar muhun. Nyaon teh? Anak Ismail tuh dek dipencit. Wah, banyak bapak mencit anak. Ih, kuari geus digolerkeun. Naon cenah nu mantak dipencit nanya teh ka Ibrahim. Nanya. Naon eta nu mantak dipencit? Nya lo boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah. Coba gerahan ka ditu. Salaki kulama nabi. Salaki kulama nabi. Nabi mah tilok bohong. Sekali instruksi ti Gusti Allah, pasti instruksi ti Gusti Allah. Lain cara kiai di Cisoka. Wah, tama kiai raradutan apa kos itu. Salaki abdi mah nabi cak jana. Pokoknya sekali instruksi pasti instruksi percaya antep ke dipencit teh naon. Masya Allah eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki lantaran salakina tilokna bohong salakina ya Allah ya Rabbi atuh urang papan babajikan deuk percaya kumaha ka salaki balik jam 12 ke atas di mana ngariung rada lambat acet Masya Allah kok mau kifudolim Masya Allah karim nyana mah setengah bajingan sebenarnya balik peting ya orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah rahasia perusahaan teman atuh sia mah bapana bapak rusak tah ieu deuk percaya kumaha pamajikan kana jadi salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak ieu mah rada tajem kieu biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak lah budak tah orenganan mal bejakeun deui bela ieu mah baja ieu mah Kak ieu mah parfum awewe mah kos nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh orenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun budak aya anak saha deui atuh deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki tuh ya Allah ya Rabb Masya Allah nah geus heseyeun iblis datang deui ka Kanjeng Nabi Ismail
maneh teh dipakai kadede jeung kanya aku indung bapak di mana maneh ulin teh bapak maneh jeung maman teh seserian ningali tingkah maneh teh kuresep haju maneh deuk dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kangjeng Nabi Ismail kula moal keluar ti perintah Allah sebab abah kula Nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kanjeng Nabi Ismail joger bae mata nu hiji deui kena buta beusi kapanggih jeung polisi buta nah iya atau abri nu buta atau geus eta berarti lelengseran ti ditu eta ya Allah ya Rabb jadilah kuari syariat ketika orang datang ke Mina nimpahan Jumratul Aqobah nimpah hula wusto Aqobah hula wusto apa sasakalana eta ya Allah ya Rabb langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim Bismillahi Allahu Akbar tarik kalhut tarik dekat tungkulkeun kadap teterak cek Kangjeng Nabi Ismail abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga abah ulah aya karunya abdi geus siap jasa sakali deui bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar tarik ka luhur kenceng kahandapkeun teterak sama sekali teterak udah Kangjeng Nabi Ismail bah coba ganti pesona bah coba ganti pesona ke heula ieu abah lain lalagaan ieu pesoke urang coba heula ka tangkal korma langsung dibabetkeun ka tangkal korma cek buntung tangkal korma coba ka batu langsung dicoba ka batu dak beulah batu kurang kumaha abah kurang kumaha coba sakali deui bah ieu pencipta nu pancang jasa ieu kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah masya Allah karim tasih keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng can lempeng ieu mah tauhid ka Allah manteng na pohara ya Allah ya Rabb ai kieu ti Nurjaya mah lain deui nah pencit deui sekali deui begitu dek dipencit deui falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul panjeun gantian Ismail Masya Allah Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bizibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalili kekasih kaula tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe cek Kangjeng cek malaikat Jibril Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cek Kangjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamdu urang-urang nyaho beta gorenganan maca beta ki ato teu nyaho rongengna tak kuari we nyaho orenganan Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihissalam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail
Allahu akbar walillahil hamd pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim. Kepasrahan anjeun ka kaula, kabageran anjeun terhadap umat, kadedeh anjeun terhadap umat, kabarahan anjeun terhadap umat, maka bakal diabadikeun terus setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun. Urang maca kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Nah disebut sholawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da salat 7 kali tapi ba'da subuh mah 40 kali insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah. Kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah. Bae eta mah merepet dur-dur pet. Atuh pada teh koret aya 3 bagian, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang mah koret doang kata tangga, koret tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa. Koret mah kayak koret merepet mah tatangga teh dibere anak teh dibere nyana mah jang nyana aya eta ngaranna koret merepet. Koret merepet dur-dur pet mah tatangga teh dibere anak pemajikan teh dibere nyana ge hayang jajat menta contona sieun eta kan merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa. Dia eta mah boga lauk tembangnya ditenden di handapan angel. Kanyawan ceulina ku cucurut. Ya Allah ya Rabb. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail. Tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100. Malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100. Malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail. Datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe 300 munding 100 onta atuh hiji-hiji Haji Pendi ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga ribut aya naon makan belati geus dikieu-kieu gorenganan ngabagina teu akur buntut ka imah ceker imah hate imah hulu imah cek tatangga aing naonna goblok ribut kadanan mereka batur lu aya ge ngabagi geus teu beres masyaallah eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajeun mah kitu aya di Cisoka mah kabehan. Ya Allah ya Rabb nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang. Sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan. Loba anu ti jararaut ti Baghdad, ti Iran, ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege kaisimawan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimat syahadat. Tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting 3 panggung. Baheul lain haju maraca syahadat kubunyana ge subuhna kieu teh. Allahumma hidini ban. Cak anakna, bah emang duhat dan loba omong sia. Atuh lamun anak kos kitu atuh masyarakat ge leuwih ti kitu sarua bae. Kabehan horenganan. Nah ieulah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim. Kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam
berlanjut di Mina terus datang ke tempat pangsajian Mas'a iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kiai-kiai urang nu laluhung kira Syamna di dieu, di ditu Abuyana Bu Kiai Abdul Halimna di dieu Abuya Ardanina, ieu teh jadikeun contoh ku urang kabehan lain sakadar ilmu dibaca na hungkul tapi ieu ke masyarakatan meureun nu mantak masyarakat teh ngimplet teh bisa daek belajar marhaba, bisa daek baca sholawat di dirina meureun aya marhabaan. Hartina aya marhabaan teh cinta ka Kangjeng Nabi, hartina aya sholawatan teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu urang babarengan cintakeun ka Allah, cintakeun ka Kangjeng Rasulullah, belah dieuna cintakeun ka para wali-wali Allah, belah dieuna pisan cintakeunlah ka para ulama warasatul anbiya. Tidak terkecuali jakabehan ge urang teh butuh syafaatil uzma. Ayeuna beda-beda urang teh pakaian keur kieu make jubah, keur kitu make samping kieu make jas, kieu make pakaian polisi. Ketika urang Allahu Akbar mah hate urang sarua ka Allah. Polisi hanya jadi pengamanan hungkul untuk dalam negeri berikut hukum, TNI untuk pengamanan dalam berikut luar negeri, eta teh jangamankeun negara. Urang bertugas supaya manusia aman diamankeun ku manehanana, bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah, bisa ngaji tentrem ka Gusti Allah, bisa ngembangkeun agama lillahi taala. Jadi alhasil eueuh salahna polisi jadi polisi ka Allah, abri jadi abrina ka Allah, presiden jadi presidenna ka Allah, menteri berikut gubernur bupati kabehna perangkatna ka Allah. Urang masyarakat nantu komo kegiatan naon sarua pada ka Allah, ai ka Allah nuturkeunana Kangjeng Nabi, nuturkeunana para ulama, para aulia Allah, tuturkeunlah eta ulah mengkal ulah empungkal pengkol. Nu mantak nu paling hebat dina Al-Qur'an kan dijelaskeun innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Masyaallah, jelema nu ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah. Istiqomah teh dina syariat, nu bersyariat dina syariat, nu berthariqah dina thariqah, nu berhakikat istiqomah dina hakikat. Insyaallah eta teh bakal fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Moal aya khauf jeung moal aya hazan. Boro-boro di akhirat, boro-boro di kuburan, di dunia keneh ge ahli Allah ma fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ahli syariat lamun urang ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah dina syariat, insyaallah maut di jero kubur moal aya khauf jeung moal aya hazan. Moal aya sieun ibu bapak maut, begitu maut bakal aya pertanyaan malaikat. Lantaran di dunia, nah di dunia disebut Allah tsumma istaqam istiqomah dina syariat. Artina istiqomah dina syariat teh kumaha? Lamun haram singnya haram keunana ka hate urang oh ieu mah haram. Lamun makruh cek hate ieu mah makruh. Ieu mah wajib cek hate ieu mah wajib urang laksanakeun. Ieu mah sunah ieu urang laksanakeun. Ieu mah mubah, oh ieu mah mangga rek kumaha oge. Geus nu haram haramkeun jauhan, nu halal halalkeun silahkeun, nu wajib laksanakeun istiqomah. Ulah nu haram di halal-halal, nu halal di haram-haram. Iyalah nu bakal cilaka sebab teu istiqomah. Panjang urang menceritakeun tentang tsumma istaqamu, datang kad fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kabelah ditu nama jelema nu kos kitu teh ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Jelema nu Allah pangeranna istiqomah dina syariatna bakal diasupkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Di surgana lain ngontrak sapoe dua poe tapi khalidina fiha. Mudah-mudahan ku cintana urang ka Allah, ku cintana urang ka Kangjeng Rasulullah, cintana urang ka para ulama, cintana urang ka para aulia Allah, urang dijadikeun ku Gusti Allah ashabul jannah. Amin ya rabbal